kagorengan. Lamun ahli dina kaalusan, ku Allah bakal ditempat di akhirat, ku Allah bakal ditempatkeun dina ahli kaalusan. Naon? Surga. Sabalikna lamun urang aya ahli dina neraka, datang ke akhirat ku Allah bakal dijadikeun ahli neraka. Aya ahli neraka di mana? Di neraka. Makanya ayeuna urang ieu, hidup ayeuna urang ieu jadi ahli naon? Balasanna surga jeung neraka. Lamun ahli alus bener surga, lamun ahli goreng berarti neraka. Makanya pintu-pintu dina surga ataupun dina neraka itu loba. Neraka teh kan loba. Aya nerakana jahil, ya, aya neraka hawiyah, aya neraka sakor, aya neraka nani tah? Jahanam, ya. Aya jahil eta praja masadena, ya. Seperti misalnya neraka hutomah, nu tara zakat, nu tara puasa eta. Nu tara ieu, nu tara sedekah, hutomah eta. Bagian nangeuleunnya. Makana loba aya jalma nu sok tinggalkeun salat ke bagian neraka naon? Atuh kitu bae eta tinggal ngitungan. Tinggal prediksikeun ku urang ayeuna ahli naon ayeuna ieu. Ka mana ieu lumpatna ieu? Ayeuna misalna ayeuna ieu teh ahli misalna ieu munafik. Wah, aing teh munafik ieu sok ngabohongkeun. Makana para jalma sadayana ieu dina diri urang dina setiap hari minimal introspeksi diri. Naon introspeksi diri teh? Mawas diri kana wa urang. Ayeuna aing poe ayeuna jadi ahli naon ieu? Misalnya ente ayeuna ahli teh ahli tadi teh misalnya ingkar kana perintah Allah, ingkar kana ayat-ayat Allah. Salah sahijina meureun kedul ibadah, sangeut kana ibadah jeung sajabana. Ataupun tadi teh ngahina ka Allah. Para jamaah sadayana yang ngahina ka Allah itu timbulna di mana? Maka simpulinnya perhatikan kalau mengaji tauhid teh. Perhatikan supaya ulah timbul ngahinakeun ka Allah. Seperti kaum Mu'tazilah. Itu kaum Mu'tazilah itu kan orang-orang mujasimah yang menjisimkan Allah. Lamun leungeun Allah berarti leungeun Allah mun era mun ku kuat mun eta ku kuat bisa jabana. Pan eta bahaya ngahinakeun ka Gusti Allah. Nah maka caranya tadi kurang ngaji sing benar terutama ngaji tauhid, ngaji fikih, terutama lah eta nu wajib-wajib para jamaah sadayana. Hadirin rahimakumullah, kecuali udah ngaji bahaha eta mah. Ieu tah bener sabari ngopi kitu naon. Bahaha gitu. Bebas kita ngaji nage kana panggil teuing. Pan ngaji emang bener mah kudu perhatikeun kurang sing bener diperhatikeunana supaya ulang-ulang ngahinakeun ka Allah. Lamun jelema nu ngahinakeun ka Allah, mana nerakana? Neraka sakor. Berkat itu aya neraka ieu teh, well, neraka well, baru dak well cenah ayeuna mah. Aya bener dak well cenah neraka eta. Neraka naon eta? Jelema salat tapi kedul. Melalaikan teh geuningan, salat maghrib kedul kana isya. Salat isya 5 menit kana subuh. Waduh, satara. Si well eta budak well. Well. Ayeuna aya di surga para jamaah sadayana urang ayeuna sebagai ahli naon ieu? Tukang salat. Jadi ditu aya pintu as-salat. Ya, mana deui aya jelema tukang sedekah, ke aya pintu surga itu as-sedekah, hadinya bener masukna. Makana para jamaah sadayana urang ayeuna melak naon ieu? Cekolot teh mah, lamun sia melak alus-alus, lamun sia melak goreng ya goreng. Nah, hadirin rahimakumullah, mun sakieu bae disampaikan mudah-mudahan aya manfaatna. Ya, kesimpulanna teh aya simkuring mah naon nya disebutna teh ai nauqidan jauh nauqidan pan antara nauqidan jeung muakkad benernya tauhid antara muakkad kudu kuatan tauhid bener daripada muakkad cuma kadang-kadang sok aya teh dengannya anu nauqidan cenah tapi anu nauqidan jelema ieu cenah jeung anu ditauhidan leuwih hebat anu ditauhidana salah ya kecuali Pak Haji Hasan bener eta makan Imam Kiai ongkoh deui mah muatan karena simpuling anu bagus eta mah lebih bagus jadi antara anu nauqidan jeung anu ditauhidan itu kudu gagahan anu nauqidan daripada anu ditauhidan. Kulimah yang menambahan doang dari para jamaah sadayana mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.